Keur naon nganu sagala boga, lamun nu sederhana geus bisa nyieun bahagia. Hirup mah tong diambil pusing, tapi ambil bedog kadek pusing kana. Ardolin, hatiku terido, kamu jeung nu lain. Bogohan, punten, atos-atos kecan kaubaran. Hah? Kadua, hampura, kamu urang terlalu berharga, jangan dibere luka. Deket geus lila, jadian hanteu. Kalem, hirup mah simpel da. Bogoh pelet, geuleuh santet, teu boga duit nya ngepet. Teu. Apa nasihat Anda? Santai aja bro. Nasihatku hari ini, bahagiakanlah diri sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Bahagiakanlah dulu orang tuamu sebelum kamu membahagiakan kekasihmu.